jenis nama baca jeung bahagia teh diteangan ku sararea ngulang-ngulang ketika jelema teh tumili halal jeung tumili haram bawani bahawang papangi jeung bahagia. Tapi anu nate eta bahagia pada ngalaki sararea dina kenyataan nama sararea nu meunang bahagia. Diudag-udag ku sadayana, dikorehan ku sadayana, diarala ku sadayana eta bahagia. Tapi memang yang kayu mah urang teh malah susah. Bahagia mah karang-karang salalacan. Naon pinten-pinten. Naon sabab bahagia di ala datang susah. Nah bahagia nu geus beak kira-kiranya atawa Allah Subhanahu wa taala anu korek mere bahagia. Eta pertarusan diwaler lain Allah nu korek moal mere bagja jeung bahagia ka manusia. Sanes bagja jeung bahagia anu beak da moal beak sakali deui lewatna dieu lain bahagia anu beak lain Allah nu korek tapi urang ku anjeun nu salah neangan bahagia neangan bagja lain dina tempatna. Masih dikirim nggak ada keyakinan yang hadis di dia ada 88% nah itu kerma muat susah kalau itu susah juga ketinggalan banget